Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sumping di channel Kang Saef. Dimana wae ayana mugi-mugi sadayana sing dipaparin kasehatan, kasalamatan, tur dibabarikeun rezekina anu barokah. Amin ya robbal alamin. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun nyaeta teks panata acara atawa pambawa acara perpisahan sakola paturai tineng anu ayeuna parantos tos dilaksanakeun ujian nasional ka kelas genep kelas 8 sareng kelas 12. Mudah-mudahan aranjeunna tiasa lulus dengan nilai anu sae tur diterima di sekolah favorit. Amin ya robbal alamin. Oke, ka para senior, ka para pupuhu, mangga bilih aya kalepatan dina tes atawa dina intonasi atawa dina artikulasi, mangga dilereskeun, mangga di komentar dina kolom komentarnya. Tong hilap gitunya. Subscribe, like, sareng share ya. Tonton sampai selesai. Kumaha sih MC abdi teh, karena abdi juga masih belajar, kitanya masih belajar bahasa Sunda. Jadi kasadaya seniorna mangga di komentar bilih aya kalepatan tos sakitu wae ulah hami-lami urang langsung wae dangukeun teks MC panata acara paturai tineng bahasa Sunda. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak miwah ibu hadirin sadayana hormateun simkuring. Langkung tipayun sumangga urang nyanggakeun puji sinareung syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina danget ieu urang sadayana tiasa ngempel ngariung di ieu patempatan. Sholawat sinareung salam mugia didugikeun ka junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka jalmi-jalmi anu tumut ka mantena. Salajengna simkuring ngahaturkeun nuhun ka Bapak miwah Ibu kali hadirin sadayana anu parantos kersa rurumpaheun sumping kana ieu acara. Nyaeta acara paturai tineng sareng pangjurung dunga ka para siswa anu parantos lulus di ieu sakola. Pamugi ieu acara teh aya dina ridho sareng kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat. Abdi dieu salaku panata acara bade ngadugikeun sababaraha acara diantawisna kahiji bubuka, kadua maos ayat suci Al-Quran, katilu laporan pupuhu panata calagara, kaopat nembangkeun kawi, kalima biantara, kagenep upacara adat, katujuh pintonan kasenian, kadalapan pamungkas. Supados tenyang kolong kana waktos hayu urang buka acara ieu ku maoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sumangga ayeuna urang teraskeun kana acara salajengna nyaeta maos ayat suci Al-Qur'an anu bade didugikeun ku saderek Nur Hasanah sareng sari tilawahna ku saderek Asep Saifuddin. Sumangga dihaturanan. Parantos kakuping ku urang sadayana galindengna ayat suci Al-Qur'an sareng sari tilawahna. Mugi-mugi urang sadayana aya dina panangtayungan mantena. Amin ya robbal alamin. Sumangga ayeuna urang lajengkeun kana acara anu katilu nyaeta laporan ti pupuhu panata calagara anu bade didugikeun ku Bapanana Suryana. Sumangga Bapanana Suryana dihaturanan. Hatur nuhun Bapanana Suryana, urang teraskeun kana acara salajengna nyaeta ngahalangkeun kawih tanah Sunda, diteraskeun kana sabilulungan anu bade dipidangkeun ku Rampak Sekar gabungan siswa kelas 7 ka grup Rampak Sekar. Sumangga dihaturanan.
Urang sadayana nembe parantau sami-sami ngupingkeun adu manisna swanten rampak sekar gabungan siswa kelas 7 dina kawih Tanah Sunda sareng sabilulungan. Mugi-mugi bae janten pangjurung laku kanggo urang sadayana enggoning mika cinta kalemah cai sareng nuwunkeun deui sikep sabilulungan utamina diantawis urang sareng urang. Margi ku cara sabilulungan saur kawih tadi persatuan baris tembong. Mangga ayeuna urang lincakana acara salajengna nyaeta biantara anu munggaran bade didugikeun ku saderek Zaki Salami Nurinsi minangka wawakil siswa kelas 7 sareng kelas 8 anu bade dikantunkeun ku raka-rakana kasaderek Zaki sumangga dihaturanan. Para wargi sadayana acara demi acara parantos kalakon ayeuna dongkap kana acara anu henteu kirang narik atina nyaeta hiburan. Eta acara teh bade dijijerkeun ku saderek Dean Wildan sareng saderek Wening Gali. Kakang Dean sareng Teh Wening sumangga dihaturanan ka panggung. Bapa miwah ibu hadirin sadayana hormaten simkuring empra kanggo Kang Dean sareng Teh Wening wilujeng nyakseni. Para wargi sadayana alhamdulillah sadayana runtuyan acara parantos kahaturkeun kalawan lulus banglus upami teamah seueur kakiranganana sareng kirang nyugemakeun dina prak-prakana atas nami panata calagara simkuring neda si hapuntenana. Atur nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngarojong kana ieu acara. Hapunten upami parantos ngabarubahkeun sumangga urang pangkas bae ieu acara ku sami-sami ngucapkeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.